setan kan aya 10 ngaranna setan dasim. Setan dasim teh lamun urang ka kamar nyana geus aya di tempat sare, nyana siap di tempat sare ngabaturan urang. Hendak lamun urang langsung teu babacaan nyana aya di dinya, nyana langsung ngarangkul ka urang dicekelan mata urang. Lamun pas subuh Allahu Akbar ditutupan celi urang, jangan didengerin. Dasim tak dasim. Nah ieu mata dikiekeun we dikiekeun eta dek beuntak dikiekeun dasim eta dasim. Nah maaf besi aya di dieu nu ngaran dasim pajar keren we ngaran setan eta. Ya Allah ya Rabb. Satu, kedua, ketika orang dahar teu maca bismillah dasim milu. Mantak eta si dasim teh ngabarengan, teu seubeuh-seubeuh. Ketika baju urang ngagantung kemudian ku urang dipake, urang teu maca bismillah, milu nyana bareng jeung urang. Dasim ngaranna. Ketika urang asup ka imah kemudian teu maca salam heula, eta dasim diuk di kursi. Ketika aya pamajikan diadukeun urang ke pamajikan, tah nu ngadu-ngadukeun suami dan istri adalah setan dasim. Dasim ngaranna.